Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya YouTube Wilujeng patepang deui sareng channel Pribadas. Mugi dina kayaan sehat walafiat sadayana. Teu kirang kunaon dilancarkeun rezekina ku Nu Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Video tanggal sabaraha dulur aduh ieu poho. Dinten Salasa tanggal 8 lupa salapan ya. Angin kulon dulur ya, angin kulon pemandangan nu jarang pisan ditingali di dieu. Kolecer nyalang hareup ka kulon lainna dulur ya. Uyuhan dulur ya, aya kana nu disarada sabab geus kahujanan we ngadedekul. Sawareh geus araya supaan digana teh palemer. Urang tingali ti belah dia dulur ya, keong sampeurkeun ka ditu. Jarang ya duh dulur sara kolecer ieu mah. Pas sore dulur ya lumayan angin aya ting seriuk. Nu sawarehna mah jablang. Wih, mantap lur, strike pertama. Uhuy. Iya lur, tadi di sana ya. Oh, sisi halodo. Sinarieun ieu kamari mah. Mendung lur di dieu teh rebun pepedut. Pemandangan langka ya lur. Biasa saumur-umur kolecerna nyongok ka wetan kidul. Posisi halodo sunset lur sakedeung deui yeuh. Hejo en malur pasirnya ya. Pemandangan di atas gunung ya lur. Aya saeutik ka karehol. Angin kulon. Lumayan dulur ya. Kayak wik-wik oge tinggal ditan ge pejet deui hiji ya. Sabagian geus
aya nu mola dulur ya, rada lega aya mah tah blok dia mah ya. Geus ngaralahankeun. Aya pare koneng oge ya. Tereh dipanen. Korban angin kulon ya lur tah poe kamari, tapi kurang teu sempet di video sabab anginna datang bari jeung hujan badag ya lur. Urang mah coba turunkeun. Kolecer sambung ya lur, kolecer jati. Muradul kamari ku angin kulon. Teu sempet ke kamera lur sabab keur bari jeung hujan badag. Sementara sawareh kolecer kurang mah bawa ka lembur sawareh lur. Wang museumkeun ka lembur sawareh wang panggul. Ieu nu potong wang tuna heula di dieu. Dua kolecer wang bawa ka lembur ya lur. Panjangnya sekitar 5 meter. Kurang wang mulai peren-perenkeun lur keur cadangan usum hareup. Mudah-mudahan urang sarehat panjang umur. Bisa kalau koleceran deh ya dina musim payun. Posisi sunset dulu ya halodo. Sakitu we panginten videona tur nuhun kana tos kerusan nonton ya video. Hapunten bilih aya salah kata. Mungkin janten tontonan anu menghibur pendak di video salajengna sobat. Hatur nuhun. Wassalam.